mana Neng? Udah cantik begitu? Bade arisan Oh, berdarisan. Biasanya pakai daster soe. Kapan ibu-ibu sosialita biasa. Ya, mereka mana sih jaket kieu? Erek bertemu jeung klien atau ya? Namanya. Heeh. Oh, geus. Biasa lagi bararau hasem gitu aya mah jadi sararengit. Atuh. Tinggal tuh rek mangkat meneng, da age kedap deui ya. Oh, na tuh bade ti payungnya. Halo saya? Hah? Udah siap? Oh, bentar lagi meluncur ya? Ah, siap. Ayo ya, tadi nggak? Oke. Aduh, Beb, udah lama nunggu ya? Tuh lah demi ama neng rela menunggu berjam-jam oke. Oh, tadi pana jeblok di jalan jadi angka engke lempangna. Ya ama Sok atuh. Aduh, enak neng pemandangan di sini mah tuh di Perum Siliwangi Hill. Oh, hontan komo kali tonggo ama meni raoseun pisan. Ayo mereka tonggo. Ih, hayu atuh yuk. Ayo. Tuh. Mana tiang listrik gitu ke lempang. Tuh, Neng, yang lain juga pada bobogohan, Neng. Geuning asa wawuh. Alah, pemajikan aing eta mah, Neng. Salaki aing. Ini parah. Naon maksudna mana mau pemajikan urang eta? Mana ge mau pemajikan aing? Kumaha sok? Bila tuh aing kitu mah tuh bertambah wae. Anu sabaraha bujur pemajikan aing mepadag. Kirain pemajikan urang atuh. Anu pemajikan urang ge badag je bacancut hurung. Sama wae nu urang ge. Ngagus atuh aing kitu mah can teleponnya pakarna. Sok atuh. Assalamualaikum. Yo diantos di Perum Siliwangi Hill. Oh, sok diantos pisan. Aya we tadi masalah. Aya naon ieu? Iya, Pak yo, si mau pemajikan urang yo. Pemajikan urang ge dibawa, Pak tuh. Oh iya pemajikanna nu mana? Iya. Oh, iya. Nah, Iya nu mana? Iya. Oh jadi ieu teh pasangan. Heeh. Ayeuna keur saralingkuh. Heeh. Terus ayeuna kumaha? jadi kieu ya teh panya. Untuk tambah jadi kudu sanu nambah ya teh, Pak. Ah, gua edan. Sugan karoblog maraneh heula haruruskeun ku maneh. Aduh. Aing umur geus 35, ieu can kawin-kawin bae ya. Lah aing ka Parawan teu payu, Karangda teu payu. Aya Pak Kadus keur macul. Ah sugan bae teu aya solusina stok Rangda ya. Biasana sok aya ya menta ah. Pak. Naon cuh? Iya Pak, mana we gaduh ieu. Biasa geuning. Naon? Ieu. Sugan we atuh aya Rangda nu geulis atuh ya. Teu payu-payu teu kawin-kawin. Oh, hayang kawin. Heeh. Ning nanyakeun Rangga ari ka Parawan kumaha? Atuh da geus kolot kieu mah payu atuh ka Parawan mah. Oh, geus tenang. Anjeun datang ke orang yang tepat. Pak Kadus mah loba stok Rangga mah. Ya. Nah, jang maneh mah kira-kira cocok mah ya Pak Kadus aya tetaongan ya. Heeh. Dua imah di dieu Heeh. eta mah halus pokona mah. Mantap. Kalau tah hiji nu eta, Heeh. ke kadua nu di ditu. Oh, heeh. Heeh. Aya moal lain lagi ilik-ilik. Aya. Jigo sok ilik-ilik. Heeh, atuh cang ilik-ilik geura. Heeh, jeung aing keur macul. Nuhun, Pak. Heeh. Ieu meureun dia imah nu kaijina teh ya. Oke, aing imah kaduana belah ditu meureun tuh. Oh, ieu ya nu imah nu kaduana teh euy. Tiga nama imah nu katiluna belah ditu tuh. Pernah migaya we na mi rada bogoheun ka urang. Oh, ieu meureun ieu. Aing balik di bela. Pak Kadus mah teu balik. Itu mah paranja embe. Piraku aing kawin jeung embe atuh. Sia geus ngaganggu deui bae aing keur macul. Atuh da gebeungetan rabi kitu mah. Apa yuk ka awewe mah? Sia mah mengkambe pantas. Ku aing kudu kawin ka embe, Pak. Waean. Neng, ya, aya budak mora tuh nu kenalan cenah. Arjuna. Aya buayaan. Aya buayaan. Ah, iya Arjuna lah. Tapi Tadi
Iya yang kenalan. Langkung. Cari ya. Heeh, sok. Sok cari kalau atuh maneh kenalan sok ka dieu sok ka dieu. Aduh, daya. Cepat ya. Oh, kenalan Pak tuh. dek Pak. Kenalan tuh. Dek. Oh, kenalan nanya. Tadi teh ada cuy. Kali mana ieu? Hari asli mati pangrubayan kan supir aja desa. Oh, tadi gacul teh pernah di sawah, Pak. Oh, tambah pacu. Cuma tadi kan kompak wah. Silap di teh kata-kata nabi teh ya. Lamun teh jeung lamun teh aya istri lagi mah sok biasa kan kata-kata teh nama aya mah lupa teh. Naik kanu mana kanu itu kanu ieu. Dua nana wepan. Tanya lah daek kan. Terus sakabi teh. Kan saya soal asal aya STP ya. Naon STB teh? Surat, tanda, tangan, bapak. Pasti aya teh. Aduh iya, gua ada. Mereka abi. Patrek kan aing euy. Kumaha tuh? Moal abi mah. Pakadunya sama si atuh baru ya mah. Aku benter gerak Pak Kadus nanti presiden. Berapa kadusnya tadi dia? Bahaya. Bagus. Anjay.